aing nepikeun kata bisa dagang biar dianjurkan. Sae. Aing ngancuk maka aing meuli maka batur. Mangku mah maneh teu ngindar ayeuna aing mah. Aing teh mah megat wae ka maneh teh tadi teh aing inget mangkung gamel licin teh. Aslina Jo cikeneh papanggih di ditu tuh. Ek nyokot duit ka Karagen mah mah nek kacai. 150 pokoknya bae lah aing dibayarkeun mah dibalikan ka BG pake makan-makan ge. Nyaan. Nyaan Jung. Halus sih, Moy. Yuk. Aing teh ngobrol serius sih nya. Kawin sia di pasti. Lain, perlu. Perlu kumaha ieu teh aing suka ruas kieu. Jadi teh sian maksudna ngeugelan aing. Dibayar kumaha? Untuk aing kan lagi. Sian kan. Aing nepikeun kata bisa dagang biar dianjurkan. Jalan mana euy. Tagih heula gitu. Pengloba jalma gitu. Aing euy. Engke we lah. Tapi aing euy belanja itu euy. Modal. Hah? Jalma. Aing geus jauh-jauh ka dieu leumpang, pera kudu balik teu moal duit. Wanikeun anjing hayang nyaho. Wah, ini mualnya kira-kira aduh aing. Nah, berkeun ku aing lah, wadikeun aing. Anjir, wadoyo kita ngabas multa ajak-ajak aing. Ya, Nah, atuh kunyuk. cenah wadoyok teu? Wadoyo. Heeh. Kapan itu kan ngabas tuh? Ka aing ge mun teu ngajak saya ngejo dulu aing di lapar. Anjing wadoyok. Aing nganjuk ka aing meuli ka batur. Aing pun ek nagih teh, bukan duit gitu. Angkutkeun lah. Sae. Ari ngancuk maka aing, ari meuli maka batur. Oh, buat jana Jo. Tadi aing ngek meuli tadi nama. Pan aing bangkar, eueuh modal aing nagih ayeuna teh ieu. Ka warung. Geus kopi maksaan ngeunah pisan bae lagi badag tuh. Sok teh aing bayar sok. Sok, engke udah sudah nama. Bener. Bener jeung sok pesan. Hari hutang kumaha? Sok engke aing tos gajihan sok. Sok siap pesan. Tapi bener rek dibayar eta hutang lah. Engke sok aing dibayar nah sabaraha kitu tinggal tuliskeun aing maksudnya tadi teh mengganti rek bayar. Sok udah biasa anda masa ieu. Masa naik itu. Mang, bakso hiji jigan wadoyok. Siap, Jo. Simpanannya, Mang. Gimana, Pak? Enggak susah kan. Rina kan. Aduh, sana euy. Kami yang kejagang senuk jadi badan. Gitu. Untuk ini lain lu kena aing lah. Ada euy. Mang, geus dilasan euy buru ya. Beras kedang di. Pangmayarkannya benernya? Dibayar kok aing sok nah tinggal hitung sekalian. Siap. Ya, ya. Ya, Jo. Bisin urang oke, Pak. Jikan ya? Hiji kan sok atuh. Wara gua. Aing wareg pisan. Aing teh tadi teh memegat wae ka mana teh, Jo? Oh nya. Oh, aing teh sekalian bayar jeung aing teh. Da aing teh senang milik. Oh, orang teh geus ditu bolak-balik. Samperkeun ulah samperkeun. Angku mah maneh teh ngindar ayeuna aing mah. Aing teh memegat wae ka maneh teh tadi teh aing teh inget mangkung gamel licin teh. Ek bayar aing kasih ajo da aing kana utang mah inget. Hugunya eta teh abang urang teh. Bolak-balik teh era nama euy. Pas urang rek ka pasar teh inget urang teh modal. Teh nagih we.
Ayeuna teh bager wadoyok kalau duitnya. Alhamdulillah doh. Ieu nuhun ya. Atuh aing joda menang menghitungkeun aing pan tiba teu ngomong kalau geus menang milik cek aing ku aing dibayar. Jang, Bawa. Mang. Yuk, aing di WC kosong gitu, Kang. Kosong Bang, kosong. Atuh ieu kacai heula aduh aing lada teuing euy. Aduh. Kila kacai heula, Jang. Duh, alhamdulillah euy. Hanas tadi asa-asa aing reka dieu teh. Ari heung teh keur bager nu teh tadinya euy. Alhamdulillah keur menang milik mah si bager wadoyok teh. Wah, naik kemana? Aing ka Mang Maman ka ditu nanyakeun baju ieu. Salah tanya ka si Datuk tukang baso. Si Reja gitu nya, pernah baso jeung urang dieu. Aing ngekot teu duitna ka ditu, bayar we heula ku si Reja gitu nya. Bejakeun. Siap. Siapa orangnya teh sekali ngabaso orang bejakeun? Bejakeun nya. Siap. Wayahna ajo aing pan teu gablek duit. Wadoyok teh. Ajo, cek wadoyok cenah. Bayar we sekalian baso nu wadoyok. Wadoyok kan nyokot duit ka Mang Maman. Bayar kumaha? Kita mayat cenah wadoyok kan akar aya nyokot duit ka Mang Maman. Kan wadoyok mah keur kacai nahan lagi kumaha. Aslina Jo cikeneh papanggih di ditu tuh. Ek nyokot duit ka karagen wadoyok mah, ini kacai. Oh, wayahna bayar cik wadoyok cenah nya. Anjing pengen tadi bager pisan anjing cirek beungeunkeun aing. Rek bang mayar rek mar hutang anjing. Aya guru mayar deui aing anjing. Gimana duitna ieu? Anjing. Ayo, Yuk. aing malah simsun ieu beli duit tuh. Pin aduh aing ah. Aya ge duitna di wadoyok, can dibayar wae. Renta. Sanggup, aing sanggup njung atuh belikeun rokok. 150 pokoknya bae lah aing dibayarkeun mah dibelikeun ka BG pake makan-makan ge. Nyaan. Nyaan jung. Coba aing urang cobaan heuh. Benernya? Cicing Ada sok, kurang cuman di dieu. Halus sih mah euy. Kiu. Anjing, baru goblok teh. Jangan ngapain duiteun mun beunang mah. Sia teh si mana Cil? Kieu wa. Ieu kumaha sih teh? Aing teh ngobrol serius sih mah nya. Kawin sih aja si pasti. Lain, perlu. Perlu kumaha ieu teh aing suka ruas kieu. Jadi kieu aing teh keur nalangkring teu boga ulun. Terus Aing si Ajo, aya di wadoyok cenah pangnagikeun. nah pangajikan pan bieu kan itu si aja tuh. Aing kamari buka utang 150 tuh. Tuh deuh keur nyangan duit malah maka aing cari pulangan duit. Tapi aing 200. Tuh deuh. Cih, bisa bayar ya? Geus biasa 200, pulangan heula 50 atuh kumaha ganti tinggal di si Ajo. Asli. Nah asli pan bieu kan itu tuh da cenah. Nah si Acil ka mana cenah pan cenah aing teh ditana Acil dia si Acil tuh. Pegawena nitah ka aing geus punya. Pan si ana meuleun tos di mana heula? Ah, pulang apa? Kecap. Oh, heeh. Heuh artinya? Ieu manuk. Heeh. Ah, manuk. Jo. Sian maksudna ngajalan aing. Ngedoain kumaha? Untuk aing ditanya lagi. Sian ditanya deui. Acan. Kan kumaha? Sekali kan aing gocap. Lain gocap kumaha Cil? Kan dia pakai gantian tadi pulangan cenah. Terus gocap. Sakan ngomong mah. Iya, gawekeun itu wadoyok. Ada kan? Kurang gantian. Teu apa nanya sok ada gocap nu aing. Ada kan? Oh, teh sakieu-kieu mah. Gawean aing kuya. Nah, wadoyok mah pulang eta maksudna gocap kumaha eta? Ya hulu, pacet di tanah lagi ka aing teh ka wadoyok. Heeh. Ai bieu kalasian lagi di kaditu nyebut nang geus maya 200 teh pulangna digantian ku aing. Hanteu Ci urang mah. Alah, geus Hanteu bener. Ieu ku aing pake beli udud we ieu. Daripada atur katipu aing. Cia. Cia ngagawekeun. Anjing aing ngapus wae. Cerita si Acil cerita ditagih ku sorangan. Anjing wadoyok.